aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda we nya. Bahasa Sunda. Heeh. Jadi kieu Pak Ip. Ya. Punten ieu mah. Kan di prinsip ekonomi teh nya aya nu disebut modal serendah-rendahnya, untung sebesar-besarnya. Nah, Dalam segi apa? da berbisnis atau ngaranna ge ekonomi. Ieu mah kiat-kiat ti Bapak Ip sareng-saran maksudna sarana teh usaha naon gitu anu modal nasa kedik tapi untungna lumayan. ageng malah. Menjanjikan. Mun Ai upami anu entos kaalamanku abi pribadi mah, ieu Jang. Urang memodal 30.000 dalam 1 bulan. Tah, usaha naon eta teh? eta ente usaha jadi orang bercocok tanam gitu dina singkong dander Agraris ya berarti nya agrarianya. dalam 1 bulan orang bisa menghasilkan untuk lebih lah 2 bulan minimal 2 Ya. bulan orang bisa sapanen-panenna sampe we meureunnya. tergantung daunnya kan laku Mun eta dalam 2 bulan abi kamari kenging 20 juta alhamdulillah gitu. eta teh Hari eta carana mudah. eta teh modal 30.000. 30.000 Eta 30.000 teh. Eta 30.000 teh naon wae? 30.000 atau beli naon bibit ke petani gitu. Ai mun misalnya kan jika asetnya pasti aya aset tanah henteu dietang. Eta Soalnya eta ge mun misalnya tanah teh kahitungna aset modal. Betul, abi mah kieu tanah kan anu kolot. Dipelakan ku abi modal 30.000 dalam 2 bulan abi kenging 30 juta. Carana mudah. Abi mah dijual jeung taneuhna eta. Gitu. Makakan abi sukses.